Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dal Jalali wal Ikram. Hanja kamari urang kakarek dugikakeun ka ngabahas pidawuh Rasul. Cek hanja kamari jadi saur Gusti Rasul di surga teh aya hiji kamar anu di mana saking kamar eta teh luar biasa indahna sahinggakeun lebetna eta kamar tiasa katingali ti luar. Oge sabalikna kaindahan di luar kamar eta tiasa katingali ti lebet. Tembus pandang meureun mun ceuk bahasa urang malah gitu. Saking ku endah-endahna. Tah hiji kamar anu aya di surga eta teh pikeun saha? Saur Gusti Rasul nyaeta pikeun jalmi kahiji anu maca kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teras dipikeun jalmi anu sok mere kadaharan kabatur terutama ka kulawargana, ka anak pamajikanana. Teras dipikeun jalma anu puasa dina bulan Ramadan, teras dipikeun jalma anu sok menebarkan salam. Papanggih jeung bapada muslim tauluk salam gitu. Tah oge anu terakhir nyaeta eta kamar anu indah luar biasa anu aya di surga teh dicawiskeun, disediakeun pikeun jalma anu sok ibadah di tengah peuting gitu nya. Anu saterusna al-faidatur rabi'atu ari ieu paedah anu kaopat yurwa diriwayatkeun anna rajulan opo anna rajulan sanyanya na hiji pameget jaa datang rajul ila ashabi ka pirang-pirang sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaki laporan rajul ilaihim ka itu para sahabat zaujatahu kana kalakuan pamajikanana rajul. Faqala maka ngucap kullu wahidin sakur-sakur anu sahiji fidzalika dina itu madkur makana perkara sami'a anu ngadangu itu kullu wahid minan nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ba'atsu teras ngutus ashab ila zaujatihi ka pamajikan si rajul bidzalika kalawan mawa itu ma sami'a minan nabi ma'a Hadzifah bin Yaman radhiyallahu anhu sarta Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Faqala maka ngadauh Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu saha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sami'tu ngarungu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul lau umirtu lamun diparentah kaula ahadan kahiji jalma ayas juda kana yen kudu sujud si ahad kahiji jalma li ahadin kahiji jalma deui la amartu pasti marentahkeun kaula antas juda ka awewe pamajikan yen kudu sujud si mar'ah li zaujiha kasalakina mar'ah tuh nya. Ieu masih kene ngabahas nyaritakeun di samping nganafakahan kautamaan nganafakahan anu jadi anak pamajikan oge dina pidauh Rasul nu ieu nyaritakeun ngajelaskeun yen kudu bakating kudu-kuduna
hiji pamajikan patuh taat kanu jadi salaki gitu cek bahasa kasar nama. Sahinggakeun saur Gusti Rasul lamun kaula diparentah atawa dihegaekeun ku Gusti Allah yen manusia kudu sujud kapada manusia deui maka tangtu wajib pamajikan kudu sujud kanu jadi salaki. Berarti kan dalam artian saking kudu patuh-patuhna, saking kudu taat-taatna pamajikan kanu jadi salaki gitu ya. Tapi garis bawahi heula salakina anu model kumaha gitu tah. Mun model teh mah misalkeun salaki nitah ka pamajikan kana hal atawa perkara pagawean anu hade atawa leuwih-leuwih misalkeun bernilaikan ibadah wajib kudu taat patuh kanu jadi salaki. Mun ceuk salaki teh nyi kaluar teh pake tiung pake atuh. Atau misalkan temanyi atulah daripada imah maci mangkat ka itu sholawatan misalkan tema kudu taat keur kana kahadean mah iwal lamun misalkan salaki eta nitahna kana kagorengan sabalikna misalkan contoh ceuk salaki teh lah sakalian kaluar matu tiung teh tong dipapake wae lah cenah buka sakali-kali mah tah nu kitu maulah diturut. Ieu mah kudu taat kudu patuh kana parentah salaki teh di mana salaki eta marentahna kana kahadean leuwih-leuwih marentahna kana pagawean anu bernilaikan ibadah ari kana pidosaeun pimasiateun mah ulah diturut ya. Anguran mah lamun misalkeun aya salaki nitah ka pamajikan kana hal perkara anu goreng atau berbau maksiat berbau dosa wajib pamajikan negor ngingetan ka salaki gitu. Tah ceuk di dieu lamun saur Gusti Rasul lamun Gusti Allah marentah yen manusia kudu sujud ka manusia deui tangtu pamajikan kudu sujud kanu jadi salaki saking kudu taat-taatna patuh-patuhna itu tah. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Umar radhiyallahu anhu saha Sayyidina Umar radhiyallahu an sami'tu ngadangu kaula annabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Nabi ayyumamra'atin mana awewe rofaat anu ngaluhurkeun imro'ah sautaha kana soratna mar'ah fauqa sauti zaujiha halna ngungkulan kana sorak salakina mar'ah la'anaha maka ngalaknat ka mar'ah kullu syai'in naon sakur perkara tolaat anu bijil alaihi karena eta syai atau perkara asyamsu naon panon poe illa angin kajaba kecuali anta tuba tobat si mar'ah watarji'a jeung balik si mar'ah tuh tadinya hadis nanya. Nah jadi saur Gusti Rasul tepati-pati hiji awewe dimana ketika ngobrol jeung salaki tanpa adab jeung etika gitulah buleudna nama sahinggakeun misalkeun sorana eta si awewe teh ngaluhuran leuwih tarik tinimbang sora lalakina tah komo lamun bari jeung popolotot mah nya popolotot tutunyuk sisia wah kacau tah teu kenging eta teh teu meunang. Lamun ayam pamajikan atau awe samedelkeun kitu resep popolotot ka salaki wah kegantawangan nyaritana gogorowokan tah angin cenah dilaknat ku sakur-sakur perkara boh aung di darat boh aung di cai boh di luhur di handap ngalaknat ka eta awewe ti mimiti bijil panon poe nepikakeun ka tenggelam na matahari kecuali
Lamun misalkan si eta pamajikan teh sanggeusna adat-adatan ka salaki teh misalkan buru-buru menta hampura, buru-buru tobat ka Allah, buru-buru menta hampura ka salaki. Itu menangnya ulah popolotot ka salaki teh. Ieu mah aduh tika ngacir-ngacir bancurug teh naudzubillah nya. Teu kenging dilaknat sakur-sakur perkara di dalam dunia, di langit, di darat, di hanap, di luhur, di cai. Nauzubillahi min dari illa ang tatuba, kecuali upama tobat si mar'ah tuh. Jadi mun biasa sok gagantawangan atau nyarekan sakal salaki teh nya kudu buru-buru tah menta hampura ka salaki, tobat ka Allah bisa kaburu maut ke. Nges cacarekan can menta hampura kaburu maut bahaya ya. Tekenging tah ngaluhuran sorak salaki tingali garwa-garwa Rasul ya. Seueur contoh-contohna Gusti Rasul uih dakwah muncik urang mah miwarang ka garwana ya Khumairah kitu, wahai istriku tercinta kitu muncik bahasa urang namalah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, puntenlah saur Gusti Rasul hoyong pangdamelkeun susu kumaha walar istrina. Mangga Gusti antosan sakedap. Laun suantena dina arah-arah takdim ka salaki ka Gusti Rasul. Oge nyariosna sambil tersenyum, teu sabari baeud, teu sabari monyong nya. Contoh kan eta pikeun urang luar biasa nak keendahan rumah tangga Gusti Rasul itu. Bahkan garwa-garwa Rasul mah upami nyarios papayun-payun sareng Gusti Rasul socana eta teh teu wantuna neuteup ka Gusti Rasul, tungkul masta karana ditungkulkeun socara dadi kahandapkeun ditungkulkeun dina arah-arah takdim takrim kanu janten caroge terutama ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tah pikeun urang komo pikeun awewe nya anu saterusna waqala jeung ngadauh Utsman bin Affan saha Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sami tu ngadangu kaula annabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Nabi lau annam ro'atan lamun sanyanya na hiji awewe malakati dunia ngabogaan mar'ah kana alam dunia kullaha tegesna sakabehna dunia wa anfaqatha jeung nganafakahkeun imro'ah ala zaujiha kana dunia sakabehna kasalakina mar'ah summa mannat tuluy ngadongdolekeun mar'ah bidzalika kalawan itu nafakohna alaihi kasalakina illa angin ahbatallahu amalaha wa hasyaroha ma'a fir'aun illa ahbato angin ngalebur Allahu saha Allah amalaha kana amalna imro'ah wa hasyaroha jeung ngumpulkeun Allah ka itu imro'ah ma'a fir'aun sarta fir'aun laknatullah. Nah ya, jadi saur Gusti Rasul lamun sanya-nyana aya hiji awewe cenah kitu saking ku beunghar-beungharna misalkeun teh mah atau misalkeun contohlah kieu dalam kehidupan sehari-hari aya hiji salaki jeung hiji pamajikan kabeneran si salaki na eta teh misalkeun teh mah jelema kurang mampu saaya-ayalah gitu jelema biasa sedangkeun pamajikanana misalkeun terlahir dari orang punya keluarga boga gitulah hartana ngalimpah ruah. Misalkeun awal-awal rumah tangga ya keur contoh
rumah tangga teh karek 1-2 tahun misalkan teh mah da salaki ge puguh can buka pagawean tah selama 2 tahun eta teh misalkan teh mah ek dahar rek ngopi rek udud rek minum rek jajan teh misalkan ku pamajikanana contohna mah kitu contohna nama tah tapi si eta awewe teh si eta pamajikan teh ngadongdolekeun ka salakina teh kumaha ngadongdolekeun teh bil manni wal ada ngungkit bari jeung nganyeri kitu nya contohna nama ngungkit bari jeung nganyeri kumaha ngungkit bari jeung nganyeri teh ongkoh mah mere teh mere da puguh ge meureunan ka salaki bari jeung di dahar babarengan tapi ngadongdolekeun ngungkit bari jeung nganyeri ka salaki teh hayo he ngomong misalkeun teh masing mikir atuh euy cek pamajikan teh rumasa teu maneh teh salila ieu teh dahar ku aing ngarokok ku aing ngopi ku aing tah ngadongdolekeun kan eta ngungkit bari jeung nganyeri bil mani wal adat teh tah sok sanajan eta pamajikan mere kanu jadi salaki sodakoh napakoh meureunan kasebutna tapi tetep teu jadi sodakohna eta merena eta teu berbuahkan pahala kitu tah kusabab ngadongdolekeun teh illa ahbatallahu amalaha kecuali Allah bakal ngalebur ka eta amalna awewe jeung Allah bakal ngumpulkeun awewe nu sapertikeun kitu jaga jeung Fir'aun laknatullah naudzubillah nya kitu contohna nama ari dina riwayat hadisna nama lamun aya awewe saenyanya na lamun aya hiji awewe saking ku beunghar-beungharna saalam dunia nu manehna misalkeun saalam dunia teh nu manehna jeung isi-isina teh dinafaqahkeun ka salaki dibikeun ka salaki tapi didongdolekeun cara tadi sok sanajan eta nu dinafaqahkeun seluruh alam dunia ku eta pamajikan teh ka salaki teh saking kuloba-lobana merekna gitu tapi tetep kusabab ngadongdolekeun kanu jadi salaki ku Allah lain diganjar lain diberi pahala justru amalna ku Gusti Allah dilebur ditambah deui jaga dina poenan kiamah ku Gusti Allah bakal dikumpulkeun jeung Fir'aun naudzubillah min dalik sapertikeun kitu anu saterusna waqala jeung ngadauh Aliyub ni Abi Thalibin saha Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sami'tu ngadangu kaula an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kakang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh Ali lau anna mro'atan lamun sanya-nya na hiji awewe tobakhot ngasakan mar'ah thadiyaiha kana dua susuna wa'at amat huma jeung nyuguhkeun imro'ah kana dua susuna zaujaha kasalakina ma'adzat maka hanteu nekanan haqqahu kana hak salakina tuh ya riwayat ieu ngajelaskeun yen kudu pamajikan kanu jadi salaki ngabdi kitu tah ngabdi sahinggakeun lamun sanya-nya na saur Gusti Rasul aya hiji awewe saking ku ngabdi-ngabdina misalkeun teh mah saking ku kudu ngabdi-ngabdina punten-punten dua susuna eta awewe misalkeun ku sorangan teh diasakan duka di kumaha diasakan namanya boh di sop di sate di ayam digeprekeun pokona mah diasakan we gitulah diasakan dua susuna eta awewe ku sorangan disuguhkeun ka salakina sok sanajan ngalakukeun kitu can luber maksudna can memenuhi syarat pengabdian teu cukup ku kitu gitulah pengabdian seorang pamajikan kalau jadi salaki teh
sanajan ngalakukeun kitu can cukup keneh. Saking kukudu ngabdina kanu jadi salaki, saking kukudu hormat-hormatna, takdim-takdimna, ngamuliakeun pamajikan kanu jadi salaki. Can nekanan, can nyumponan kana haqqohu, kana hak salakina. Gitu. Jadi teu cukup kitulah gitu. Mun ceuk buleudna mah kieu sanajan eta awewe ngalakukeun kitu tetep nu dilakonan eta teu cukup gitu nya, teu cukup keur salakina, can cukup lah gitu, teu cukup ku kitu hungkul gitu maksudna nama nya kumaha nya anu kitu diasakan. Ieu hadis diriwayatkeun aku Ali bin Abi Thalib. Lamun saenyana awewe ngasakan 2 susuna tuluy disuguhkeun ka salakina, maka nu dilakonan eta teu nekanan, hanteu nekanan kana hak salakina gitu kan. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Muawiyah bin Abi Sufyan, saha Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sami'tu ngadangu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul ayyumam ro'atin di mana-mana hiji awewe akhodat nyokot imro'ah min mata'i tina harta banda zaujiha salakina mar'ah syai'an kana hiji perkara illa angin kana bukti alaiha kasih mar'ah wizru sab'ina sarikon naon dosa 70 bangsat tuh ya. Jadi singkade ngaran-ngaran harta salaki mah singkade we senajan geus jadi salaki oge nya kudu bebeja 1000 2000 oge. Umpamana naon teh mun misalkan pamajikan keur nyeuseuh mangih duit misalkan 2000 5000 10000 sabaraha we ulah laju dijajankeun wae atawa misalkan dibelikeun kana terasi kana asin bebeja heula ka salaki sanajan 1000 2000 bebeja heula keur nyeuseuh mangih duit 2000 kitu nya dibelikan kena permen misalkan tema kudu bebeja heula. Lamun teu bebeja heula terus misalkan tema dijajankeun kana naon we di dahar rek dibelikeun kana tarasi sugan rek dibelikeun kana asin sugan padahal eta kan mun cara tema di dahar ku pamajikanna ongkoh di dahar ku salaki ongkoh tapi tetep lamun misalkan teu bebeja heula ka salaki maka pikeun eta awewe naon cenah wijru sab'ina sarikon dosa 70 bangsat dibikeun harita keneh ka eta awewe. Alhamdulillah nya urang tengah bangsat tengah badog teu naon kari-kari harita keneh langsung cash nerima dosa 70 bangsat rugi ya jelas rugi karena kudu bebeja heula 1000 2000 tika salaki bebeja heula rek mangih tina seuseuhaneun keur nyeuseuh rek golar-goler komo lamun tina dompet mah bahayanya kade dosa 70 bangsa teh atuh lain enteng-entengnya sing kade ayyuma mar'atin akhadzat min mata'i zawjiha syai'an illa kana 'alaiha wizru sab'ina sarikon dosa 70 bangsa. Anu saterusna waqala jeung ngadauh tumi muddari saha Syekh Tumim Adari
radhiyallahu an sami'tu ngadangu kaula an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma mra'atin di mana-mana hiji awewe qalat ngucap imro'ah li zaujiha kasalakina imro'ah malakan naon boga naon anjeun. Oh, la yakbalullahu maka moal narima Allah udroha kana faudurana mar'ah yaumal qiyamati dina poenan kiamat. Tuh nya. Karena sing hade dina cacarita dina rumah tangga antara salaki jeung pamajikan. Di dia dina riwayat ieu ngajelaskeun teu pirang ngucapkeun boga naon anjeun gitu tah. Contoh kieu misalkeun salaki jeung pamajikan pasea dar pasea parearea omong tah saantosna kitu misalkeun teh mah sagala dibahas ka faktor ekonomi kabeneran salakina eta misalkeun teh mah emang pagaweana meureunan penghasilanna kurang kitu tah atawa contohna mah can boga pagawean cara tadi teh dahar teh misalkeun salama rumah tangga teh salama geus rumah tangga 2 tahun teh misalkeun contohna malah dahar itu ieu teh ku duit pamajikan we misalkeun nepikeun ka pas pasea si awewe eta nyarita kieu ari maneh boga naon sih gitu mencek bahasa orang mah kabog boga naon anjeun malakan boga naon anjeun naon kaboga anjeun gitu ari maneh boga naon sih gitu tapi teh nyarita kitu tah Allah maka pikeun awewe anu kitu Allah moal narima kana panguduranana jaga dina poenan kiamat. Nauzubillah nya makana sing hade dina cacarita mah sakata 2 kata saucap 2 ucap dana teh pami ningali dina kitab Fathul Muin misalkeun kieu ye salaki jeung pamajikan hoghag pasea parearea omong naon we lah masalahna mah nepikakeun ka misalkeun si salakina teh nyarita kieu geus we nyi ti mulai isukan mah geus subuh maneh balik we ka imah maneh jung balik ka bapa maneh ngucapkeun kitu tapi dina hate teh salaki nu ngucapkeunana nekadkeun yen ngajatokeun talak maka sanajan teu diucapkeun urang sebagai salaki nalak maneh nu jadi pamajikan tetep paminingali dina Fathul Muin mah jatuh talak kahiji seperti kan gitu karena sing kade dina ucap saucap 2 ucap sakata 2 kata dina rumah tangga ongkoh siga enteng tapi ari hukum teh tiasa kitu ya. Nah, samodelkeun kieu teu pira hiji pamajikan ngucapkeun naon kaboga anjeun ka salaki ari maneh emang boga naon sih kitu mencek bahasa orang pikir atuh sadaya teh mah rumah tangga teh dahar ti aing ngopi ti aing ngarokok ti aing gawe atuh kitu kari-kari sia misalkan teh wah ngomong sia mah parahnya sing kade dina carita eta teu pira kitu pamajikan ngucap kieu kana jadi salaki naon sih kaboga maneh Allah moal narima jaga dina poenan kiamah dina panguduranana. Nauzubillahi min dalik. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin kana laha malun fatalabahu minha zawjuha. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.